anugerah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Bukan kita tidak ingin pada jam ini kita jalan-jalan, tapi ibu bapak dari rumah juga ke sini juga jalan. Maka nanti pulang tinggal jalan lagi, maka itu juga jalan-jalan. Bukan ibu bapak hari ini jam ini tidak mau kita kemudian healing. Bapak ibu datang ke sini juga sudah healing ini juga. Yang penting semua pikirannya tidak rungsing. Buat apa orang kemudian mencari tempat yang indah, tetapi pikirannya dia itu menjadi tidak indah. Karena tempat yang tidak indah, kalau pikirannya indah, maka itu akan terasa indah. Saya tidak melihat baik ibu bapak yang berwajah muram atau tidak, tapi saya konversikan di otak dan di pikiran saya, semua wajah-wajahnya indah karena ini ciptaan Allah. Dan saya tidak perlu datang ke pegunungan yang sangat indah, karena sudah melihat wajah ibu-ibu bapak-bapak juga, ini sudah cukup. Ya, dan mudah-mudahan inilah anugerah Allah yang diturunkan kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah, maka ada 3 kasus manusia-manusia yang dihinakan, yang terlihat hina, tetapi doa-doanya adalah diijabah. Saya akan bercerita dari mulai zaman Imam Syafi'i, kemudian Umar bin Khattab, dan Nabi Musa. Dulu ada orang yang datang kepada Imam Syafi'i. Dia punya masalah yang sangat berat sekali. Dia punya persoalan yang sangat merubit sekali. Dia kemudian meminta kepada Imam Syafi'i, "Ya Syekh, wahai Syekh, aku minta engkau selesaikan masalahku," katanya. "Dan aku minta engkau doakan kepada Allah agar Allah kemudian mengijabah doamu dan semua masalah hidupku selesai." Orang ini datang sengaja kepada Umar atau kepada Imam Syafi'i karena beliau ingin bahwa ternyata Imam Syafi'i ini orang baik. Imam Syafi'i ini orang terhormat. Imam Syafi'i ini orang yang kemudian dimuliakan pada saat itu. Ternyata di luar dugaan dirinya, orang ini kemudian oleh Imam Syafi'i dibawa kepada Sauban Al-Ari. Lalu kemudian di depan Sauban Al-Ari ini adalah orang yang dia itu hitam, dia itu kumel, dia orang miskin. Lalu kemudian kata Umar atau kata orang yang datang kepada Imam Syafi'i, "Ya Syekh," katanya, "aku ini punya masalah. Kenapa engkau bawa aku kepada orang yang kelihatan lebih banyak masalah daripada aku?" katanya. Jadi kan ieu teh jalmi teh gaduh masalah, Pak. Hoyong ngadoa, hoyong disuunkeun doana pangdoakeun ku Imam Syafi'i. Ku Imam Syafi'i ngadon di sana ka Sauban Al-Ari, dan ternyata begitu melihat sosok orangnya, jalmi teh rasa teu percaya cenah. Boro-boro abdi cenah ieu teh boro-boro sim kuring cenah. Sigana jalmi ieu lamun ngadoa ka Allah ge can tangtu katanya, dan orang ini belum tentu katanya dia lebih hebat dari aku. Nah, ini sebuah teori ini, Pak. Disebutnya apa? Ataupun manipulasi emosi. Kadang-kadang urang jangnya sumping ka dukun hayang beunghar, dukuna wae tingali bajuna ge risak. Ibu teh ngahaja, bapak teh tinggalinya hayang jabatan teh ditahekeun sumping ka dukun. Pan dukuna ge teu boga jabatan geura. Ini mau dipercaya gimana? Biasanya orang melihat seperti itu. Tetapi ternyata Imam Syafi'i bukan batu berpikiran yang berbeda. Engkau ngobrol aja dengan orang ini, dan engkau kemudian ungkapkan masalahmu kepada orang ini, dan nanti orang ini yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini karena direkomendasikan oleh Imam Syafi'i, dan tidak langsung Imam Syafi'i yang berdoa kepada Allah, akhirnya Sauban Al-Ari berdoa. Selepas dia berdoa beberapa hari dari situ, ternyata orang ini diselesaikan masalahnya oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, orangnya kumel, orangnya seperti hina, tapi doa-doanya diijabah oleh Allah. Tuh hiji eta kasusnya nya. Mata lamun aya nu kulehe nya ulah kade, ulah ngangap enteng. Buating doa urang jeung nu kulehe, diijabah nu itu. Alah cenah asa kucal kieu cenah nu ari nu kucal kieu cenah diijabah moal doana. Belum tentu kita yang diijabah, Bu. Orang yang satu hari mandi 3 kali, itu belum tentu doanya diijabah oleh Allah daripada jelema nu tara mandi.
Mungkin dia mungkin saja Bu, dia 3 hari sekali mandinya, tapi doanya diijabah. Karena ini saya akan menerangkan rahasia dikabulnya doa oleh Allah. Apalagi nanti bulan Ramadan, doa-doa kita diijabah. Dan rahasianya di mana? Asal kita tahu ilmunya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian dia meminta kepada Allah dan dia berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, katanya, aku mintakan doa kepadamu, katanya, minta ampunkan dosa-dosaku kepada Allah. Umar Bu, punten Pak, Umar mah teu nyuhungkeun beunghar. Umar mah nyuhunkeun jabatan, karena Umar pada saat itu dia sudah kaya. Umar pada saat itu menjadi khalifah, dan dia itu seorang sahabat Nabi. Umar tidak minta apa-apa, tapi beliau minta diampuni dosanya oleh Allah. Apa jawaban Rasul? Nanti engkau kalau ingin diampuni dosamu, maka engkau temui seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Tuh, tinggal Bu, ku Nabi direkomendasikan henteu langsung ku Rasul, tapi tepangan wesna ieu. Aya jalmi cenah. Jalmi nama biasa-biasa. Dia kelihatan hina dan dia punya penyakit sopak. Jadi dia punya penyakit di kulitnya dan ternyata itu penyakit ini tidak sembuh. Sakit we aya sagede kieu caur Nabi, jung minta kadinya geura. Doana teh diijabah wae ku Allah. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Umar bin Khattab sengaja menemui Uwais Al-Qarni dan dia di depan Uwais Al-Qarni meminta, ya Uwais, ud'ullaha, katanya, doakan kepada Allah untuk aku an yastaghfirani, Allah mengampuni dosaku. Sampai Nabi atau Umar berkata, laresna Uwais, mohon sana, kumaha sana, pangdoakeun abdi. Saur Uwais teh, atuh ku Umar we, pan Umar geus na ahli ibadah, doana bakal diijabah. Tidak, karena aku dimintakan oleh Nabi untuk menemui dirimu. Ternyata Bu, Uwais ini orang yang kelihatan miskin, tetapi dia ternyata doa-doanya diijabah. Setiap orang yang datang kalau didoakan oleh Uwais, maka hampir semuanya diijabah oleh Allah. Sampai dia pernah ditawari untuk menjadikan orang yang lebih kaya karena ada seseorang yang datang ingin didoakan dan dia mau kasih uang lebih banyak. Kata Uwais, jangan. Kenapa? Dan akhirnya dia disembunyikan dan Umar menemui dirinya. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat miskin, yang dia itu kelihatan hina, tapi doa-doanya diijabah. 2 tah kasusnya. 3, Bu. Zaman Nabi Musa, ada orang yang datang kepada Musa untuk apa? Meminta didoakan kepada Allah. Karena pada waktu itu hujan tidak pernah turun. Usum halodo lila jami-jami sumping Bani Israel ke Umar ataupun kepada Musa. Lalu dia memintakan kepada Musa, ya Musa, doakan katanya kepada Allah agar turun hujan. Apa kata Nabi Musa? Saya tidak akan mendoakan kalian, tapi aku akan bawa engkau kepada seseorang yang bernama Al-Bahr. Al-Bahr ini adalah orang miskin, orang yang dia itu tidak kelihatan hebat, tetapi ternyata kata kata Musa, doanya diijabah oleh Allah. Akhirnya orang dibawa oleh Umar atau oleh Musa kepada Al-Bahr, lalu Al-Bahr berdoa dan ternyata tidinya gebret hujan. Ku Nabi Musa mah Bu hujan teh turun wae. Ku Al-Bahr mah hujan teh lungsur. Sok punten perhatoskeun heula sadayananya ieu. Ieu teh tilu dongeng teh keur ngajarkeun ka urang bahwa ternyata tidak setiap orang yang kelihatan dia itu kemudian miskin dan kelihatan dia itu tidak punya harga, mungkin saja doa-doanya diijabah. Punten Bapak Ibunya, matak simkuring mah sok ngahaja we. Lamun aya nu kuleuh teh sok dipenta doana. Tapi ulah waka jol kieu abdi minggu payun rek kuleuh we cenah. Ngarah dipentaan doana, bukan begitu. Jalmi nu kitu mah sok ikhlas ngadoakeunana. Nya. Jalmi anu kumaha Bu? Jalmi nu kitu mah biasana lamun dinyeri hatekeun doana sok langsung diijabah. Sabab lamun nyeri hate sok dalam, lamun ikhlas sok dalam. Itulah bedanya orang-orang yang miskin. Itulah bedanya orang-orang yang tidak punya harga diri. Makanya kata Rasulullah, kade tong ngahina jelema anu leutik, sabab nu leutik teh buating anjeun bakal jadi gede. Paham ya? Kenapa? Karena ini orang jadi presiden, orang jadi pejabat itu kan karena ada yang kecil. Ya. Dan nu teu sarakola mah teu loba Bu. Anu sarakola mah teu loba. Nu lolobana mah nu teu sarakola. Ya.
Coba di Indonesia itu orang kaya cuma 1%. Berarti menengah ke bawahnya itu berapa persen? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang dia itu tidak kelihatan hebat, tapi ternyata doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti begitu kita melihat orang-orang yang kelihatan dia itu seperti hina, maka ibu dekati dia, bapak dekati dia, dan itu mudah-mudahan menjadi doa kita diijabah oleh dia. Dan Allah kemudian mengijabah doanya. Untuk itu, ibu, bapak, di antara keajaiban rahasia doa adalah jangan menganggap sepele kepada orang kecil begitu aja. Ya, so kartos ayeuna mah. Nah, tinggal Pak Ustadz tadi, alhamdulillah tinggalnya beliau sudah beres tugasnya menjadi calon legislatif. Tos beres Ustad ayeuna mah tong diemutan seueur jalmi anu resep ka Ustad tinggal etang we jumlahna sabaraha ribu tah eta teh anu resep ka Ustad sakitu we nya bade kenging bade henteu Ustad mah teu kudu ngemutan naon margina si mungkuring ge eueuh nu nyolok nya ge sepanuk aya di unggal masjid tapi dugikeun ka kamari ditinggali teh teu aya nu nyolok si mungkuring mu padahal sepanuk teh ditu ti dieu aya. Tapi ternyata tidak ada yang mencoblos saya. Tuh tinggal alhamdulillah di dia pilih aya caleg atau saya nu milih. Ta eta teh ibu ngagambarkeun jalmi teh nu nyaah jeung nu apal urang teh kadinya. Walaupun mereka itu kemudian tidak diminta, tapi mereka ikhlas untuk memberikan suara buat kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang hina belum tentu dia itu orang yang tidak diterima di bumi, belum tentu tidak diterima di langit. Malahan lamun ngadoa lebih hebat diijabah daripada orang-orang yang kelihatan dia itu berseka. Itu yang pertama. Jadi Allah mengajarkan kepada kita memberikan sebuah apa? Sebuah gambaran ini, Bu. Jadi jalmi marata sadayana. Usad hungkul nu calik di dieu. Nya, rada jangkung tinu lain. Sadayana mah tinggal rata. Nu gaduh mobil, nu gaduh motor, nu gaduh warung, nu hulang-hulang sarua di dieu mah. Teu dibentenkeun ku Allah. Tinggal Pak. Kemudian ketika bapak-bapak Jumatan, pokoknya mah rek insinyur, rek doktoranes, rek magister, rek doktor. Lamun ustadna kaluaran sanawiyah dan dialah yang kemudian berdiri, yang lainnya duduk semuanya menggambarkan manusia di payunan Allah mah lain katingali awakna, tapi katingali eusi jerona. Eta Pak ngadoa mah. Ngadoa wa mah Bu teu kudu gagah. Ibu bapak ngadoa mah tuh kudu kasep. Sigana nya nu karasep mah diijabah cantang tuh. Sigana nu garulis mah diijabah cantang tuh. Justru nu garoreng. Pak anu gancang diijabah mah naon sababna? Sabab Allah karunya bebeurieun mah goreng atuh diijabah. Ari nu geulis mah jeung nu kasep eta mah teu kudu dipertaroskeun. Orang bisa percaya kepada dirinya. Punten Bu, kalau ibu bapak ada orang yang menawarkan barang kepada kita, lalu kemudian wajahnya dia itu ganteng, wajahnya dia cantik, terkadang orang jauh percaya we. Sigana ieu mah cenah tingali anu nawarkeunna ge meuni geulis kieu, meuni kasep kieu cenah rek dibelian cenah. Boating eta teh penjahat. Tapi begitu tarajo teh nu nawarkeun barang, meuni kucel korong noloh. Nya kemudian apa? Pabelit putingannya sasot ieu naon raraina. Lalu kita berpikir, asa teu percaya jelema nu kieu, sieun jujur, sieun henteu. Tetapi ternyata belum tentu orang yang ini yang tidak diijabah doanya oleh Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingin memberikan sebuah strata yang sama kepada kita dalam berdoa. Nuju bapak ibu ngadoa mah teu ditingali ieu jalmi teh gaduh artos jeung henteu. Naon sababna? Nu boga duit jeung nu teu boga duit sadayana Bu ngadoa ka Allah mah. Kenapa? Karena kuncinya yang pertama adalah ibu bapak tidak perlu khawatir kalau kita dalam kondisi tertentu merasa dihinakan orang lain, malahan buating doa orang menulangkung diijabah. Malah aya hadis, salah satu dakwatin mustajabah, 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Di antaranya doa orang-orang yang didolim, orang yang dihinakan, orang yang dia tidak punya harga diri katanya, tetapi ternyata doanya diijabah. Punten ibu, engke ayanya syarat di antara doa nuju saum diijabah, nuju puncak lapar. Nah, kade lamun nuju saum, nuju puncak lapar diijabah doana. Lamun ibu bapak ngadoa nuju puncak lapar sok tinggal Pak. Punten, jami-jami lapar mah doanya diijabah sakitu we.
Beda nu lapar jeung nu kalaparan beda. Anu lapar mah keur takorub ka Allah, nu kalaparan mah lain teu meunang sangu sakitu we. Makana beda Bu, anu kalapar mah sok emosional, ari anu lapar mah sok sabar. Matak jalmi saum mah lain kalaparan tapi lapar. Makanya orang yang saum itu biasanya emosinya turun. Begitu. Emosinya turun, tara gede amak beker puasa mah, engke we sawa rek pasea mah. Ya, karena apa? Karena orang yang sabar atau orang yang puasa itu kan orang yang lapar itu kan dia cenderung sabar. Orang yang kelaparan berbeda. Makanya puncak doa orang ketika puasa saat apa? Saat dia puncak di mana lapar itu lelah luar biasa. Sok punten Pak, Bu. Sabuh sabaraha sok puncak lapar lamun menuju saum. Lan? Sabuh sabaraha beda-bedanya. Aya nu lohor, aya nu asar, aya nu ti satengah genep geus. Aya nu ti satengah genep isuk-isuk lah coba. Ari ibu kumaha ieu teh? Ya iya, karena puncak lapar orang berbeda. Puncak lapar orang berbeda. Termasuk nanti anak-anak. Murang kalihna bu puncak lapar teh di mana? Enjing-enjing. Iya, 7:30 Jo, mama, bapak kemudian apa? Anak latata jam 7. Ada teh lain budak sarua jeung salaki. Jam 7 geus kokorota kana nun. Karena buka dapur. Karena apa? Ada puncak lapar, Pak. Kenapa puncak lapar dijabah doanya? Karena dia merasa bahwa dirinya sedang tidak diperhatikan. Mata kusim gung sok ieu. Ibu, bapak, rahasia bulan Ramadan, lamun nuju puncak lapar ngadoa ka Allah dijabah ku Allah. Begitu, ya. Anu ieu tinggalnya jo nuju pas kararoneng mun ningali ieu teh. Mun ningali nanaon kararoneng. Jo ieu mural ka dieu nya. Ningali ustad teh siga channel Elizabeth. Tah eta puncakna pokona mah. Ya. lamun kasiangnakeun teh ningali ustad teh siga kurupuk banyur. Lamun pengajian teh. Tah bu puncakna di dinya Pak. Ketika di antara a'la syiddah, puncak manusia lelah di bulan Ramadan, itulah akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini rahasia doanya ya. Munten sakali deui, Bu, kusim kuring dipasihan bahannya. Kade bilih aya jalmi nu katingawisna rada hina, suhunkeun doana ka anjeunna. Hargaan anjeunna. Sok cobian. Tepangan jalmi nu kitu. Hiji waktu mah bilih bapak ayeuna loba masalah, ibu gaduh masalah, tepangan nu kitu suhunkeun doana cing percaya we dan nu ngaijabah mah doana lain jalmi tapi Allah. Nu kadua, berdoa itu tidak harus ada di depan kita. Saya kemarin menerangkan ya, kalau tidak salah di Menger, saya menyampaikan begini, Bu, ngadoa payuneun mah cantang tu diijabah. Tapi lamun ngadoa di tukangan yakin diijabah. Sakitu we. Eta rahasia nu kadua. Panghebatna doa mah di mana teh di payuneun. Di payuneun kieu mah bisa ngabohong ngadoana. Tapi lamun tos ngaleos ustada ku ibu ku bapak ditawi ditinggal ya Allah mudah-mudahan usad cucing sehat tah diijabah tah. Payuneun kieu kumaha mangga ngan beda doana di hareupeun mah. Kenapa? Takut terjadi manipulasi emosi siga anu hayang kaanggap. Tapi walaupun bapak ibu saya tidak menyatakan bahwa itu adalah salah, tetapi ngadoa di pangkeureun mah insyaallah. Ya. Matak engke bade loba bade puasa, teu kudu alut-alutan ka kuburan, ti bumi we doa mah. Non sababna nu ngadoa luhureun kuburan jeung nu ngadoa di bumi ada kemungkinan yang lebih cepat sampai kepada Allah siapa? Orang yang berdoa yang tidak di depan kuburannya. Nah Ustad kan teu apal anu didoakeun ge buating di mana? Buating aya di jero kuburan, buating aya di alam kubur. Karena Nabi mengatakan orang yang meninggal dunia bukan ada di kuburan tetapi ada di alam kubur. Sedangkan alam kubur manusia itu goib, bukan ada di sana. Nang ieu mah meninggal haja lain teu meunang mangga rek ka kuburan mah malah ku Nabi dianjurkan bu ziarah, tapi yang menjadi masalah jangan merasa afdol kalau kita berdoa di sana. Begitu masalahnya. Sim kuring mengajarkan bu ka mana-mana ngadoa unggal salat sujud doakeun pun bapak pun biang nu tos teu araya nya. Saya orang tua sudah tidak ada bu, ibu masih ada, bapak semua sudah tidak ada. Unggal sujud Allah ya Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa akrim nujulahu Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Unggal sujud dina salat disuhunkeun ka Allah. Naon sababna? Teu ka ngahaja ka ditu. Naon sababna? Karena berdoa di luar pengetahuan yang didoakan itu ternyata lebih hebat. Itu lebih hebat. Bu, bapak tos angkatnya di bumi, ku ibu didoakeun, sok bakal beda.
Jeung bapak nagogeneh di bumi. Bapak can ini tuh atuh rek ngadoakeun kitu atuh ibu. Engal atuh bapak tigala angkat cenah. Mamah rek ngadoakeun ti tukangeun ceuk salaki teh. Atuh di dieu we mumpung kadenge henteu jeung usah ducu ge kudu ngalaos heula. Atuh tong direncanakeun kitu atuh. Entong direncanakeun kitu. Begitu suami, mah bapak miosnya, oh muhun atuh pajung. Didoakeun cing salamet, cing lancar. Ibu teh ngaleos secara oge teh Bu, kaluarnya tos teu katiwa, tos teu katawis pundukna ku ibu langsung. Ya Allah, mudah-mudahan pun lanceuk cing disehatkeun. Mudah-mudahan pun lanceuk cing digampilkeun. Ya Allah, mudah-mudahan cing ageng milikna jeung rizkina. Sok cobiat. Lamun teu mujarab abong, Pak. Aslina Bu, punten nya. Ieu mah rahasia we sok. Ngadoakeun dipengkeureun caroge mah leuwih hebat. Hoyong caroge saroleh. Sok doakeun ti tukangeun. Tong dihareupeun, bisi engke dijawab deui ku salaki. Bapak cing solehnya, cek salaki teh mamah nu cing soleh. Ya. Begitu. Kenapa Bu? Pak, karena itu kuncinya. Jadi doakan di belakang. Sok ku ustad ge nya, da sok didoakeun ku ustad ge dipengkeur teh jamaah teh cing sarehat. Cing paranjang umur, naon cing dugikeun ka diaragengkeun milikna, dipayuneun kieu mah gampil, diaminan ngajebrag. Tapi lamun ibu didoakeun ku simkuring di luar tanpa sepengetahuan, yang mengaminkannya bukan ibu bukan bapak, tapi siapa? Malaikat langsung, ku malaikat langsung. Pak, bade icalan muhun, jung didoakeun ku mama cing beak, doakeun ku ibu teh. Tinggal jam 7 ini, jam 8 geus balik deui. Bapak geuningan alhamdulillah tos widi muhun mamah beak. Tah, tingali langsung diijabah. Da ibu ngadoakeunna beak lain payu. Nya pokona mah asa beak we nya. Bapak ka mana cenah teh aya batihan? Tingali ti kos sewa di walungan bapak teh. Dagangan teh cenah palid kabehanana. Da mama ngadoakeunna beak. Jadi we beak tuh gitu. Mata ngadoakeun mah cing jelas Bu, ulah kitu nya ulah jung bapak cing seep, ulah seep bapak jung cing seueur nu meser, cing ageng batina kitu atuh. Tapi iraha ustad dipengkeureun nu sae mah, dipengkeureun. Itu hebat. Anak-anak ini lagi sekolah, ibunya kan enggak ada di depan ya. Nah, ibunya nggak ada di depan, bapaknya nggak ada di depan. Mun murang kali nuju sekolah, nuju ujian, ibu di bumi ngadoana. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak cing dilancarkeun ngesian pelajaranana. Itu lebih hebat di depan ataupun ketika berada di depan anak kita. Karena apa? Doa yang paling rahasia. Yang kedua adalah berdoa tidak di depannya. Kusad kabari diterangkeun Bu. Aya geuning anu sataun sakali ka kuburan. Begitu ka kuburan inungna, unggal rek Ramadan atawa Idul Fitri. Di kuburan teh lain ngadoa, ngadon dipoto. Ya, jetrek jokieun status di FB jeung di IG. Alhamdulillah tahun ini bisa atau bisa menemui kuburan ibuku. Ceuk inungna teh di jero keur hirup mah tara ngalongok sia. Nah, ari geus maot tinggal isna dipotoan, ari keur hirup tara daek dipoto. Karena Bapak Ibu, kuncinya adalah berdoa di belakang. Itu rahasia yang kedua. Ya. Hoyong didoakeun ku jalmi Pak dipengkeureun. Hoyong. Keda hoyong didoakeun saya, hoyong didoakeun awon. Da loba nu ngadoakeun ka urang ge nang nu garoreng. Nya, ditukangeun teh. Ah si ibu eta cenah cing ti kos sewa, ti kos sewa. Kenapa? Karena ada kemungkinan. Satu. Kenapa orang berdoa di belakang kita? Satu. Karena orang itu ada hubungan batin dengan kita. Tuh. Teu aya hubungan batin mah moal teu puguh-puguh. Sok ibu bapak tinggal aya amulan ngalangkung ka dieu. Ngeong. Apa nu maotna saha di jero? Kan urang ge lamun teu apal mah teu aya ngadoakeun Pak. Tapi begitu nyamung, ieu saha nu ngantunkeun? Eta cenah si bapak eta, carogena ibu ieu di RT 3, jauh urang teh, alah si eta mah apal. Ah ya Allah mudah-mudahan tuh naon sababna? Nyambung hate. Nyambung hate. Teu nyambung mah moal. Kudu nyambung heula. Teu kaop anu ngagareleuyeung didoakeun kabehanana ari teu nyambung. Jung, ibu, apakah orang yang di rumah sakit kudu didoakeun kabehanana? Lah? Mangga rek didoakeun mah ngan engke nu diijabah anu nyamungna gitu. Ya Allah, anu di rumah sakit cing calager kabeh sa Indonesia. Atuh engke dokter ngaheulang calager kabeh. Nya.
Ku babu jual lamun sarehat sadayana Pak, atuh dokter ka mana sih pasien itu sih nanya. Terus aya 2 bulan dan ternyata kita berdoa untuk orang yang sakit semuanya diijabah oleh Allah. Akhirnya gimana? Ibu bakal dituntut oleh dokter, oleh perawat. Ibu pun tentang doa kencing aya nu garing deui itu. Ya, karena apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya berdoa kepada orang yang sakit, yang saya tahu bahwa dia itu orang soleh, maka doakan atau saya berdoa sehatkan dirinya. Jadi luka hiji, doa dipengkereun lamun nyambung. Kartos 2. Nih, Bu. Doa dipengkereun bakal nyambung lamun eta jalmi aya jasa jeung urang. Kajasaan. Sabab nu teu kajasaan mah moal nyambung, Bu. Ya. Ibu merasa dijasai tidak oleh para ustadz yang menerangkan di depan kita. Merasa naon sababna gaduh ilmu, doakeun atuh ustadz teh dipengkereun. Jadi lamun aya ustadz gering teh tong hukul ku ibu ku bapak teh perhatikeun sagala rupana. Ustadz ka mana cenah ieu? Tos 2 minggu teu ngawulang. Tengah jawab, Bu, tengah angkat telepon teh jauh suudon we. Buat geus pindah cenah pangajianna lain di masjid dia. Ternyata ustaz nu eta teh teu boga pulsa. Atuh taroskeun. Terkadang kita begitu. Ya, karena apa, Bu? Karena ada jasa dari kita. Ibu ada jasa dengan suami, bapak ada jasa dengan istri, dan anak-anak pun ada jasa. Maka biasanya lamun ngadoa dipengkereun sok diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu, lamun jalmi dipengkereun lalu kemudian didoakan ke oleh kita karena dia pun pernah berdoa untuk kita. Tah engke tidinya bakal nyamung sakur jalmi anu ngadoakeun urang ku urang ge sok didoakeun oge sami eta teh ibu bapak doana bakal diijabah, bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. 2 eta rahasiana. 3. Ya. 3. Rahasia yang ketiga adalah apa? Kalau ibu bapak berdoa, ada 3 cara Allah mengijabah doa seseorang. Ya. Oke, dina sasih Ramadan, ibu bapak ngadoa, keun we. Kenapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Ma fil ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahullahu iyahu bisalas." Apabila seseorang yang muslim ada di dunia ini berdoa kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah cara mengijabahnya 3. 3 ini tidak ada yang semuanya sama, Pak. Tapi ternyata diberikan salah satu dari 3 yang Allah diberikan kepada orang itu. Rahasia nu katilu, lamun ibu bapak ngadoa tinggal we tilu ieu aya anu aya teu. Lamun aya berarti doa urang diijabah ku Allah. Yang pertama, imma an yu'ajjilahu, berdoa langsung dikes. Ngadoa harita langsung di dunia kene diberikan dia pasikeun ku Allah. Tah eta teh disebutan imma an yu'ajjilahu. Punten Bapak Ibu, tadi tibu ngadoa teh hoyong salamet ka dieu. Alhamdulillahnya ayeuna nya tingali saralamet sadayana mulih ti dieu ngadoa deui ya Allah mudah-mudahan abdi disalametkeun wangsul Pak salamet tah eta teh nu langsung diijabah. Naon bargina ku urang teh unggal dinten disuhunkeun aya nu nyungkeun sehat unggal dinten. Sok ibu bapak ngadoa cohat geuningan alhamdulillah ayeuna geuningan tiasa ngararaji naon margina itu doa yang langsung dikeskan oleh Allah kepada kita. Makanya hebat. Ini ada cerita ya Bu ya. Dulu zaman Bani Israel aya jalmi cicing we dina sumur. Sisi sumur teh kieu anjeun teh kaluhur Pak bari ngadoa ya Allah cenah abdi teh cenah nyaha ngadoa teh teu diijabah wae. Ya, saya sudah lama katanya berdoa dan saya sudah lama menunggu di sumur ini karena dulu ada orang yang mengatakan kalau Anda berdoa di depan sumur atau di atas sumur itu katanya orang itu katanya akan diberikan apa permintaannya. Nah hulang Bu di luhureun sumur. Ari pek teh si jalmi eta teh jawa ngaleos we. Naon sababna? Cenah bosen geuningan eueuh nu nolol wae ti sumur teh. Da cek jalmi di bejaan lamun ngadoa di dinya bakal aya urang menta nolol tidinya bakat tingku percaya Pak ka jelema. Akhirnya dia sudah beberapa bulan dia berada di pinggir sumur itu dan ternyata teu aya nu nolol-nolol. Akhirnya dia pulang. Begitu dia pulang, malaikat bertanya, "Ya Allah," katanya, ini dalam hadis kursi, "kenapa kau tidak ijabah permintaannya?"
Apa jawaban Allah? Aku tidak akan mengijabah doa itu secepatnya. Kenapa? Kalau dia diijabah, kemungkinan dia akan lupa terhadap diriku. Nu kadua, aya doa an yudakhiro, dikreditkeun ku Allah. Langsung engke we diijabah. Nah, kan mudah ieu mah rahasia. Nu penting mah ibu bapak percaya we. Urang ngadoa ayeuna buat ting iraha diijabah nama. Nya. Da eta mah aya nu ku Allah engke dikreditkeun, nu ku Allah engke disimpen jadi tabungan. Malahan dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan oleh Rasulullah, suatu saat ada doa-doa dari kita diijabahna engke begitu urang lebet ka surga. Rabbi ayu syai'in hada, ya Allah nah abdi teh ka surga teh gancang cenah ieu teh nu sanes mah tinggal di rerencangan cenah masih keneh kekerebekan di neraka itu rerencangan abdi cenah itu tinggal di nolowe di neraka cenah ari abdi mah tos ka surga cek Allah teh ieu teh hasil doa anjeun nu teu diijabah di dunya diceng-celengankeun jadi tabungan di akhirat nu tadina anjeun teh 40 tahun deui rek ka surga ku kaula dipercepat karena hasil doa anjeun anu teu diijabah di dunya tuh tinggal Pak urang cing percaya doa urang teu diijabah sadayana engke aya tabungan kamu di akhirat. Pernah dengar cerita saya anu aki-aki teh ngadoa nu gigireun Ka'bah hayang boga jodoh aki-aki ya Allah abdi teh cenah da kieu-kieu ge hayang aya nu ngurusna saurna teh ieu teh maqamul ijabah ya Allah cenah ijabah abdi cenah abdi teh hoyong aya jodoh ternyata si bapak itu berdoa di depan Ka'bah gigireun aya nini-nini sarua ngadoa ngadoana naon ya Allah lamun ieu teh jodoh abdi jodohkeun abdi sareng anjeunna leres eta mah jo langsung papelong-pelong kaluar ti Masjidil Haram patuker nomor HP jadian langsung bu jadian eta tinggal dan akhirnya menikah sim kuring nu hutbah nikahna ge Ustad ieu teh alhamdulillah diijabah ieu teh nini nu ieu teh doa abdi anu abdi baheula ngadoa keur SMP kelek diijabah geus aki-aki tuh kitu. Jadi ibu cing percaya bapak cing percaya bisi baheula pernah ngeker saha can diijabah we sok daguan nugin ka nini ibu ge antosan dugikeun ka aki-aki. Nah, Ustaz cenanya bet diijabahna teh ayeuna, padahal abdi teh bogohna teh keur SMP. Bu, Bapak tong salempang. Kenapa? Karena ada hikmah di balik diijabahnya ketika sudah tua. Dan dia ngobrol, alhamdulillah, dugikeun ka ayeuna tara pasea sabab duanana torek. Nah, nya, jadi kalem we. Saya pernah bu, maaf ini, saya pernah, oh ieu teh nya doa anu ti heula teh, oh ieu teh doa anu ti payun teh, ta eta rahasiana teh. Terkadang, maaf Bapak Ibu, banyak doa kita yang ternyata diijabahna teh engke di mana urang tos poho kakara diijabah ku Allah. Anu katilu rahas atu nu katilu wa in au syarrafa'anku min misliha atau Anda nanti dihindarkan dari sebuah musibah. Musibah itu yang seharusnya terjadi kepada diri Anda ternyata tidak terjadi karena kata Rasulullah itu ada kemungkinan hasil doa kita. Ibu, bapak, lamun urang aya musibah teu cios eta teh doa urang nu dijabah ku Allah. Saya pernah ngaji ya di lantai 7 di Pasar Baru. Sim kuring nyanak motor harita. Hilap eta mah motor teu dikunci, kuncina ngagantung di dinya. Ah teu emut teh harita mah teu emut motor teh sugan teh dicekelan kunci teh. Henteu ngagantung di dinya. Ngaos we dugikeun ka jam dugikeun ka lohor. Beres lohor teh, alah kunci mana? Emut ngagantung di ditu. Ya Allah sia. Boro-boro ngagantung kunci, nu dikunci wae dijebol. Ah tos kieu we harita teh jol ki amutan kieu. Ya Allah mangga we. Lamun rezeki abdi cenah eta mah berarti si motor teh aya keneh, tapi lamun lain rezeki abdi keun wios. Harita teh pikiran teh dua we, naon sababna? Sabab amplop pengajian pasti moal samotoreun. Ta eta nu mawa masalahna mah. Lamun motor leungit aya nu mawa, ieu ditinggali amplopna alas ya ieu mah. Boro-boro samotoreun ieu mah sapelek geugeun ge henteu. Ayeuna begini. Mata punten Pak, lamun aya barang naon ibu mending poho entong inget sok kapikiran sakitu we matak lamun salaki leungit tong diinget-inget engke we sakalian di mana inget sok jadi masalah eta teh matak lamun caroge angkat tikeun we ulah waka inget naon sabar sok jadi pikiran engke sasumpingna we apa yang terjadi saya begini aja di lantai 7 sabab emutna harita nepikeun ka lantai 1
dah pikiran teh ngaganggu we. Ya Allah, motor aya keneh henteu cing teh. Nalika angkat ka luhur mah henteu mikiran, da poho. Hilap dikersakeun ku Allah teh hilapna teh bade angkat atuh. Dari bade uih da diemutan terus atuh Pak. Saja jalan eta mah ti luhur nepikeun ka handap, da eta nu dagang naon wae teu katingali. Aslina pada nu icalan teh padat sagala aya tapi dah hilap atuh harita teh mikiran nu eta we. Begitu simkuring sumping ka parkiran luar biasa. Ini kejadian tahun 2009. Ya Allah, ninggal teh motor aya keneh, kunci ngagantung di dinya keneh. Bari aya STNK-an. Ditaroskeun teh. Mang, ka tukang parkir, ieu sing teh abdi hilap. Kunci motor ngagantung didinya paling hampir 2 jam sing teh. Teh aya nu nyanaknya motor. Moal Ustad, da motorna ge goreng gitu. Jadi lamun motor halus mah boro-boro dikunci senengnya komo ieu mah ngagantung kuncina. Dan nu bapa mah cenah tingali boro-boro cenah bangsat abdi ge teh resep gitu. Tah Bu, ti hari ti harita tapi kieu we dua dina pikiran teh nya dua ya Allah buating itu doa abdi nya ge motor teh sabaraha Bu harita tapi di dia teh emutan keur ukuran simkuring harita mah atuh motor sakitu teh mahal nya ayeuna mungkinnya mahal keneh teh harita mah dasa mahal sakitu teh. Yang kedua ieu teh buating doa simkuring anu diijabah ku Allah. Anu kadua karena apa? Ada kemungkinan Allah tidak melihat bahwa ada motor yang tidak dikunci. Setiap copet anu ningali kadinya teh bangsa teh teu katingali motor nu eta mah. Tah eta apa musibah teh. Ini Ibu. Ya. Satu lagi, ini satu lagi. Kena ya, sekedap deui nya. Tong waka elek esekeun. Kena mudah-mudahan cing syariat nya. Satu lagi Bu, punten nih. Tahu saya lupa lagi tahun berapa ya. Saya kemasukan rumah saya ada apa? Ada pencuri. Semua HP 8 habis. Laptop habis punya anak saya. Kemudian eta kusim kuring katinggal bangsat ngunyalan barang. Bangsat ngunyalan barang. Lalu si pencuri itu mau masuk rumah, mau masuk kamar, nang dikunci. Kemudian saya keluar. Ditaros bangsat. Kusim guring Pak, beda harita mah teu kapikiran sugan teh lain bangsa. Jang bade naon cenah? Ieu cenah abdi cenah bade ameng Pak Ustad. Nah cing teh ulin jam 2 kieu cing teh. Muhun cenah. Ieu abdi cenah aya miwarang kade tu cenah santri Bapak di ditu di luhur. Laras di luhur teh aya santri. Laras di luhur aya santri. Ari ujang jalan ka mana cing teh? Mun ka luhur cenah abdi teh nerekel cenah. Naon dipangmukakeun? Muhun cenah. Eta Pak, sugan teh lain bangsa. Ngobrol we di dia cerulit tuh. Cobi lamun simkuring ngajorowok. Mungkin sudah tidak ada sekarang. Karena di sini pisau kecil dicanak ngobrol ku simkuring teh. Budak teh ngobrol we ge. Ari ujang ti mana? Di palih ditu cenah Pak. Jeung ngajawab di terus ayeuna kumaha atuh cenah bade uih jalan ka mana? Mun pada jalan ka ditu cenah kedah ngagajel abdi teh cenah. Punten we cenah jalan ka payun dipangmukakeun. Dibuka eta kunci kusim kuring. Kunci bumi dibuka, kemudian gerbang dibuka, golosor balik. Begitu beres anjeunna ngaleos, HP teu aya, laptop teu aya, HP 8 sadayana Bu. Laptop teu aya atuh sadayana 3. Ditinggal, alasya nu tadi teh bangsat. Dicanak ngobrol. Cobi lamun harita diemutkeun ku Allah eta bangsat simkuring meureun teu gelut di dinya keneh. Malahan saya mungkin buat pada waktu itu mungkin akan apa? Akan celaka. Kenapa? Sebab itu nyanak peso simkuring teh nyanak naon. Apa yang terjadi? Oh ya Allah. Tos saya bunga leos ka ditu. Diberi teh jol eueuh weh. Asya ieu jol jerit di bumi. Harudang sagaruga santri sadayana Pak. Ternyata semua tidak ada yang ngundang. Tuh tinggali jalan ti luhur ku simkuring dibere jalan ka handap. Eta bangsat nepikeun ka bahagia kitu. Moal aya eta bangsat bahagia. Tok Bu simkuring. Ieu teh carita teh sanes bohong. Asli eta teh dugikeun ka ayeuna napal dina memori. Naon margina? Margi beungeut eta bangsat apal keneh dugikeun ka ayeuna. Ayeuna teh aya kukulunuan di lemur we.
Tapi teu simkuring mah ngewa. Naon sababna? Da leuwih sangsara hidupna teh simkuring. Nah make jeung ngewa. Naon sababna? Manehna mah mau sakitu buateung keur hirup sabulaneun saya tidak kehilangan apa-apa. Mudah-mudahan ya Allah digentosan rezekina. Dugikeun ka ayeuna. Nomerna mah aya keneh we. Sakitu Bu. Tah eta Pak, ieu teh hasil doa sigana teh nya. Cobi lamun urang teh ngadoa, banyak musibah-musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kemarin di Ranca Ekek ada tornado. Pan teu nepi ka urang mah. Mudah-mudahan we teh doa ti urang. Kenapa? Karena menurut prediksi si angin itu bisa meluluhlantahkan sakaupaten Bandung. Tapi ternyata henteu gedingannya eta teh aya doa ti urang anu diijabah ku Allah. Terakhir, Ibu Bapak aya doanya. Canak ka bumi doana ieu nya. Supados Allah teu masihan panyawat nu abot. Sok ieu doan. Dina riwayat Muslim. Tulis doana ku sadayana. Lamun teu nyanak tulisan apalkeun. Lamun babari poho. Sok, coba. Allahumma inni a'udzubika. Sok sakali deui. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Apa rihil ahmar tuh? Nyeri dada. Penyumbatan di jantung. Itu namanya rihil ahmar. Ya. Penyumbatan di jantung. Wadamil aswad. Damil aswad deh pecah pembuluh darah. Stroke. Ya, pecah pembuluh darah. Wadamil aswad. Ya. Kemudian wadail akbar dan penyakit-penyakit berat lainnya. Bapak, Ibu anu masih dipasihan sehat ku Allah, suhunkeun ieu ka Allahnya. Ieu doa ku Nabi disuhunkeun hampir unggal dinten. Maka Nabi menjelang matinya, beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki penyakit yang berat. Kita bukan ingin seperti itu, tetapi kita punya harapan. Walaupun penyakit tidak tahu, tapi mudah-mudahan we. Sok sakali deui nya ku Ustad diulangi. Ieu terakhir. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit rihil ahmar. Rihil ahmar itu adalah angin. Nah, jadi iya Bu, sok aya geuningan disebut teh angin naon? Angin duduk. Tah, angin duduk teh kana jantung. Matak sok aya geuningan, oh ieu mah angin duduk, eta teh jantung, kanu jantung eta teh. Ya. Wadamil aswad, naon? Darah yang beku, pecah pembuluh darah. Wadail akbar, panyawat-panyawat anu abot. Mangga Ibu doakeun sadayana dina ruku jeung atau dina sujud urang, suhunkeun ka Allah. Unggal dinten doa ieu, mudah-mudahan urang disalamatkeun, terutama engke dina sasi Ramadan. Bapak Ibu panitia anu kusum kinung dipehormat, mudah-mudahan pangaosan takbir akbar ieu insyaallah janten ilmu kanggo sadayana, janten doa kanggo sadayana, mulih ti dieu sadayana ku Allah digampilkeun sagala masalah urang sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.